Bah, kumaha wadah teh gini orang usung gajihan coba kayak malam minggu direk apel aing. Kalau duit mah Heuh, udah abah geus kumaha? semua itu makna nanyakeun gajian bisa. Mandor teh Abah. lila-lilat teuing eueuh. Anu bang manor teh geus. Kopi bayareun gitu lah. Ayo ada panik bayaran ayeuna teh. Naon kudu terus wae ngomongkeun. Datang ngomongkeun. Naon tuh ieu butuh duit, abah teh. Wah engke malam minggu wah rek apel. Orang mah kalau ngorora mah Harecok duit. abah sabaraha duit di dieu sabaraha poe. Aya catetanana. Udah bayaran mah Tiga sabaraha poe? 10 poe. Nah, aya 8 di dieu lagi. Aduh, abah udah males nanya. 400. Jadi pulang. 7 poe. Tah. Yang sabaraha poe yang? Genep. 85. Ke. Si Abah membayaran anak 300.000 ai kasbona 10 poe. Yeuh kumaha urusanana? Sih gede lah. Aduh pun, ada hutang itu abang tuh bayaran perlu. Abah mah kan lembut dari itu ke manor.